Harim. Gitu mah sarua tuh. Orang teh apal niat kiai kita bisa mencapkan dia masalah rezeki iya mah udah siap heula ieu mah ya siap heula ieu di mana ya diukna ge Di mana? aya ieu didangeun majigana diukna ieu iya ieu mah siap heula ieu ya Ayo. Oh, benar teh. bener nah asa iman nanti Waalaikumsalam. Wah. Assalamualaikum Kiai. Kadir. Ah, yuk di dia. Kadir urang. Ke aya naon ieu teh? Aya naon karah itu kalau kasih didorong gitu. Ayo. Kiai. Teh. Kiai. Abdi teh gaduh masalah istri. Awewe. Nah kumaha kitu? Kita gaduh masalah sareng istri, kumaha yang caket sareng abdi. Kalian Kiai biasa ngabantasan abdi dina masalah awewe. Kiai apa perang Awewe nu kumaha itu maksudna teh kumaha awewe teh hayang ka awewe kumaha maksudna awewena nu kumaha heula. Ya sebenarnya mah Oh gitu gampang gitu mah teu heula ke tungguan nyokot heula cai heula. bener tuh ya teh. Kiranya kurang jampean heula. Nah. Iya pasti manjur kayak iya mah. Manjur insyaallah. Bau. Geus eta mah balik eta cai geus pasti manjur. Tinggal we lah isukan mah. Sok manjur eta cai eta. ieu mah Alhamdulillah. Sugan we badag di amplop lagi nika kuning kieu. Goblok sudah budak teh. Kieu teh. Gitu. Wah, goblok.